Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال يا كبير يا متعال اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فهمنا عنك فإنا لا نفهم عنك إلا بك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي هب لي مذلة وانكسارا وأنلني تواضعا وافتقارا وفق القلب واهده لصلاح وأذقه حلاوة واصطبارا اللهم فهمنا علم الشريعة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسر اسمك المصون إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسالك أهل الجذب على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Anu kufri bados dipihormat para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, oge kasepuhan, wabil khusus kasepuhan Majlisut Ta'lim wal Qahwah, Majelis ngaji ngopi. Kersana punten ku pribados disebatkeun nami tabarrukan bi ahlil ilmi. Kersana uhas wa ujang hadat abdus salam. Hari ieu mah ase ajengan caringin erek age bae ase hayu oge kasepuhan nusanes anu ngagaduhan majelis ta'lim pondok pesantren nu kalintang sadayana dipika cinta oge dipika hormat disungkeun doana. Moga-moga aranjeunna urang doakeun masing jadi ahli ilmu, sing jadi ahli amal, sing jadi ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang sarerea anu nyuprih ilmu kamarantena moga-moga dijadikeun murid atawa tabi' anu mukhlis dasarna sejan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sing kakelek kasangkek jaga di akhirat ku aranjeunna. Urang mah dasa kadar tukang mimilu kumaha anu ngajak we dikersakeun urang sarerea ngabogaan guru kalintang solehna. Sebenarnya mah kudu dicaritakeun mah ieu teh hayang ceurik wa ngan bisi pajarkeun ajengan cengeng pan ieu mah ajengan caringi. Jadi ditatahan ieu teh asli bunga amar wa tasuta punten paralun kudu nepikeun ilmu di dieu geus loba ilmu mah. Kan ieu mah bubuhan we kabalad ti azali ieu mah najan panggihna mah kakarek kamari. Tapi da ieu teh guratan nu cekolot disebutna dihin pinasti anyar pinanggih. Akrab ti baheula samemeh lahir ka alam dunya. Gok ayeuna bukti sanajan kakarek kamari. Mata kelamun katingalina ku batur siga akrab, da akrab ti baheula. Nah, kakarek kamari bisa akrab, ta eta nu moal kaotakan ku nu belegug mah moal eta mah. Jadi lamun cek bahasa keren nama beda makom eta teh. Beda makom. Jadi wayahna komo ieu geus ngariung abdi ieu nu kakarak wawuh ya jeung Gusden kakarek wawuh jasa dia mah jeung Wa Ujang itu geus nyieun grup trio oknum edan kang gitu. Di mana geus ngariung geus moal pibalegeun eueuh nu ecereug geus siga bolon we teu siga ajengan kitu katembonna teh. Ieu mah keur acting we. Aslina mah teu siga kieu gitu. Alhamdulillah ngan ke deui mah wa ulah nitah ngaji ka ieu mah. Geus we ngopi
kene batur nu ngaji nama ada nitah ngaji masuk kudu nyecap eta nu rada riweuna teh kadang orang dicocok cocok jeung eusina kadang teu cocok talebah nu teu cocokna sok hoream datang deui Allahu akbar nuhun pisan nyangakeun silaturahmi kasadaya jamaah majlis ta'lim wal ghahwah. Moga-moga barokah silaturahmi dijembarkeun rezeki lahir batin, dipanjangkeun yuswa bari barokah ibadah istiqomah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala beh dituna dihampura dosa lahir batin mautna husnul khatimah. Oge nu dipihormat sadaya aparat pamarentah nu sami hadir dina ieu kasempetan nu dikhususkeun oge ku pribados sadaya panitia penyelenggara acara wengi ayeuna nu sakitu meriahna meriah dina sisi hissi oge meriah dina sisi maknawi ngahaturkeun nuhun kacida muga-muga sadaya nu dikorbankeun sing diwales ku Allah kalawan walesan anu sampurna jeung nu pangsae-saena. Para jamaah Bapak miwah Ibu sadayana sakedik jeung ngadongeng heula. Memeh ngaji ka dieu teh teteleponan heula sareng pangresa PC video call tiluan malah mah teh jeung nu edan hiji tukangeun tah da trio oknum edan pan teleponan tuluy jik waujang teh ma cenah wayahna ari ka majelis ngaji ngopi mah kudu mawa senso cekuring teh aduh ieu mah geus lain cukut cing teh ieu mah teuing naon anu nyampak tapi barang gok ka dieu eueuh ieu mah geus lalenang geus eueuh sensoeun katingali kekeureutanana oge ieu teh kekeureutan jalma anu geus aya alamat bersih hate alamat kade alamat ieu mah ciri gitu. Moga-moga sing dipageuhkeun ku Allah cirina da jalma-jalma anu daek ngaji ka hiji majlis ta'lim eta teh disebutna ceuk dina hadis mah quraba. Kanjing Nabi kantos dadawuh saur anjeunna bada'al Islam ghariban wa sayati kama bada' fatuba lil ghuraba wa hum alladzina yasluhuna idza fasadan nas wa qila wa hum ahlul istiqamah. Dawuh Kanjeng Nabi Islam periode pertama itu datangna aneh aya agama anu nyembahna ka hiji pangeran tatkala kebiasaan zaman harita jahiliyah pangeranna teh loba pisan disakulingeun Ka'bah ge jeung jerona jol we Kanjeng Nabi nyanak agama Islam nepis sagala lupa kamusyrikan rek mawa kana katauhidan teu narima jelema teh malih mantenan nu mulia disebutkeunna ge majnun jalma edan malih anjeunana nu mulia disebutna ge sahir kahin dukun tukang sihir fitnah rupa-rupa tapi gening buktosna da ditulungan ku Allah berhasil dugi ka futuh Mekah
sadaya patekong dilengitkeun di Ka'bah jeung lebetna bersih jalma teh tina kamusyrikan. Hiji dua lah saeutik nu masih kene musyrik teh. Kece Kanjeng Nabi akhir zaman Islam teh bakal aheng. Aneh engke mah di mana nyaritakeun tauhid teh. Teu narima jalma dibawa ka Allah teh. Nyebutna nu ngaji sagala Allah nu dicaritakeunana eta teh aliran sesat. Ngalaman pan Gus disesatkeun teu lin. Eta teh gara-gara nyebarkeun tauhid. Dan lamun nyebarkeun kupon judi mah SD SMP mah disebut sesat. Gara-gara nyebarkeun tauhid. Aneh ayeuna mah jalma teh teu daek dibawa ka Allah teh aneh bari maranehanana teh ibadah ka Allah sapopoe di masjid ngadua ka Allah tapi dibawa ngaji nyaritakeun Allah ngaji di cenah asa sagala Allah ieu teh meuni eueuh duit-duitna ngaji teh sagala Allah meuni eueuh ngomongkeun usaha lancar ngaji teh sagala seutak seutik Allah meuni eueuh we nyaritakeun pangkat jabatan sagala rupa aneh ngaji bab nu kieu teh rek dikajerokeun kana akidah anu khalisah anu murni anu henteu sasar dina kaayaan netepan ahlus sunnah wal jamaah teh loba pisan gogodana. Da ieu nu sakieu lobana ngaji teh teu ujug-ujug ngabreg rebuan hiji bari teler eta teh hiji nu hiji datang di bari leweh rumah tanggana rek ngeusan nu hiji datang nu loba hutang nu teu daek bener wa aya keneh ieu saksi hidupna aya Tapi kekiritan nu gara roblog pan nu daraek ngarajina teh anu cek sacara kekiritan fisik mah itu moal narima karena ilmu tauhid teh tapi kusabab aya didikan kepedihan dina hidup anu per detik karasa per menit karasa per jam karasa nepi ka taunan peurih muntang kaditu teu mangih jalan muntang kaditu teu mangih jalan kadieu teu mangih jalan datang ka majlis ta'lim wal ghahwah wah ripuh cenah coba tulungan ceuk siwa teh sia saha goblok wawuh ge hanteu juk-juk minta tulung we cenah ieu mah rek sarah bongkokan we kajin cek paribasana ditek-tek diwalang-walang kuring marek kumaha we nepi ka ayeuna loba siga kieu nu bagian nyieun kopi jadi aya nu bagian sasapu jadi aya nu bagian ngarahkeun ibu-ibu aya nya nu ningalian ibu-ibu ge loba ada pasti aya we nu teu ceureugeun atuh moal kabeh soleh moal Kang aya wae nu teu ceureugeun teh cari-cari kesempatan teh ieu cenah bagian manitiaan jamaah ibu-ibu bari dileretan rada gelis-gelis nu mana tah manusiawi da jalema ngaranna oge tah ieu teh lamun teu ngalangkungan maunah ti Gusti Allah mun teu dibenteng ku riayah ti Gusti Allah moal siga kieu hakikatna mah mutlak bifadlillah wa birahmatih labina lain ku urang itu asli nama menang Allah aslina taku ulama terek di ka Allah keun teh loba nu teu panuju araneh da kuring ge termasuk anu disesatkeun di lemur teh ulah ngaji kaajengan cenah sautak saeutik Allah ari ceuk sia sautak saeutik Allah jeung sautak saeutik duit ngeunah mana cing rudet lin lamun boga budak sautak saeutik mak ta duit pak ta duit
rudat aya teu nu sautak saeutik budak teh ma hayang ka Allah pa hayang ka Allah eueuh nya teh siga nu kadari eueuh jadi jalma teh lamun dibawa ka pangeranna teh siga anu teu pati panuju bari balik teh bakal ka anjeunna nu diomongkeun teh duit deui usaha dina sia teu bosen goblok puluh tahun ngomongkeun wae eta puluh tahun ngomongkeun wae usaha na teu bosen geus lanang meureun kana hulu teh benernya kudu geus meujeuh eureun otak-otak Firaun siga kitu teh eureun otak-otak patihaman teh eureun nu kitu teh geus teu cocok rek dibawa ka Allah teh nu kitu mah henteu kudu jaan ngeplos rek ka pangeran mah duh matak beratna rek ka Gusti Allah mah masyaallah sing siap jang ya cek Kanjeng Nabi asyaddun nas balaan al-anbiya wal mursalin summal ulama summal amsal fal amsal panggede na gogoda hirup nu dibikeun ku Allah di alam dunia hiji ka para nabi ka para rasul dua ka para ulama tilu opat lima saterusna nu model-model ulama pengikut ulama sing siap menang balai akur jeung ajengan bae lamun ajengan loba nu mitnah sing siap muridna ge loba nu mitnah lamun ajengan geuring sing siap urang ge geuringna lamun ajengan sangsara sing siap kiceupna mah siga henteu ngaran-ngaran follower pengikut tapak lacakna jejak langkahna pasti katincak batak lamun aya murid anu ngaji ka ulama tapi naha tapak lacakna kondisi hirup asa beda jeung guruna eta patut dipertanyakeun ka muridanana ecreug henteu kitu alhamdulillah ari sajalur mah an kade ari sajalur teh guru mah nalenyang tasya ulah istirahat tinggalin wa guru geus ka mana babelecetan sia mah ngopi keneh hate ieu mah carita hate lain carita awak mah kumaha maraneh rek ka mana wae ge asal ulah kana pamaksiatan tapi hate mah teu meunang lempang kasalian ti Allah sabab di mana lempang kasalian ti Allah nu kitu teh lain sirat mustaqim lain nu kitu teh tapi dhalalun mubin kasasaran anu nyata sasar teh lain jelema teh salat nu salat teu mangih Allah sasar teh lain jelema teh puasa Ramadan wungkul nu teu mangih Allah dina puasana nu sasar teh lain nu teu ngaji nu ngaji teu mangih Allah eta nu sasar hakikina mah sok urang diajar ayeuna mah ngalalempeng emang ajengan geus lempeng heuh acan aing geus sarua urang diajar bebarengan gitu dan teu nitah kana kacilakaan Gusti Allah teh henteu nitah kana kasalamatan wallahu yad'u ila daris salam nitah kana kasalamatan ngajak kana kasalamatan eueuh jalma anu cicing dina jalan anu dipikaridho ku Allah tuluy cilaka eueuh pasti salamet ngan jalma diajakan kana kasalamatan teh sok mikir heula nah sebab hatena tuh pabaliut alaik bengketan ikatan hate ketergantungan kolbu kana haliyah dunyawiyah nu hese rek ngejat ka akhirat teh moal bisa siga kitu teh tah ayeuna nu aheng teh tauhid mulai rame di mana-mana hikam teh jadi favorit nyaan
letak loba nu hayangkeun ngaji hikam teh da jamaahna sok loba. Loba nu hayangkeun di kota ieu mah. Geus sarua meureun deui ge kota nyawa, kota Tasik. Gitu. Loba nu harayangkeun sabab kata-katana teh menyentuh kana hate. Da zaman ayeuna mah lamun sakadar nyaritakeun letterlek na keterangan tapi henteu nepi kana rasa dina jero dada, wah jalma teh geus marunur. Sok da ieu nu kararieu matak daek ngaji teh. Dan nyecep kana ati teh. Nyecep. Ngan wayahna ari di mana-mana geus nancep kana ati tong dicabut deui. Aya oge anu nyeri karasana teh. Anjir. Kot perih kieu cenah ngaji edan ieu mah cenah. Asa ka aing kabeh ieu mah cenah. Tah. Tah eta kanyeri anu karasa teh panyakit hate nu keur berangsur dicabut. Lamun urang katojos ku jarum mebes kana curug dicabutna teh nyareset. Lah nyeri. Tapi lila-lila mah garing Kang. Garing lila-lila mah. Jadi nyeri na urang hate saat narima papatah teh panyakit nu diangkat ku Allah dagoan. Sababaraha bulan ge cager gerang ngareunah engke mah. Ngan ari geus ditololkeun ku ajengan jarumna tina leungeun ulah dibebasikeun deui. Di imah teh. Ku ajengan di pangajian takabur dikaluarkeun di imah dibebasikeun. Ku ajengan hasud dina hate di pangajian dihanyatkeun di imah dibebasikeun. Eta teh siga jarum nu asup kana leungeun nojos dicabut ku dokter ku sia dibebasikeun deui. Ceuk dokter pasien edan ieu mah. Ku aing rek diubaran kalah yang gering saumur-umur. Sok da pengamalan mah lain mukul di pangajian. Tapi di sabada urang beres ngaji dina kahirupan sapopoe di luar pangajian kudu kabawa. Hapunten ye ka sepuh-sepuh, kudu kasinggung. Kudu imah kudu pisan lamun teu kasinggung teu boga hate. Wah reaksi pisan apa lamun mayit dipencet teu ngenjet-ngenjet acan. Lamun kana hati eueuh ngerenjet-ngerenjet acan minimal kasinggung lah. Eta ciri hate hirup keneh. Lamun ditanya sia menang naon ngaji ngahuleng. Naon tadi tanya ngahuleng. Eta teh geus hariwang geus mati rasa eta teh ngaranna lamun hate mah. Hapunten da lain ngobrolkeun kana umur sisi jasad. Ieu mah keur carita ruhani ka ruhani. Abdi mungkin budak dibandingkeun sareng bapa sadayana nu langkung sepuh, tapi secara ruhani mah urang teh sobat. Da jasad aya heula paneuri ngora kolot teh ruh mah dijieun sakaligus ku Allah di alam arwah. Urang teh keur nyaritakeun jiwa ka jiwa. Mata kudu kasinggung. Tangke anu sajiwa mah ketemu akur ku kiceupna ge paham ka mana arahna. Nu teu sajiwa mah geus diomongan ge komo dikiceupan teu kahartieun. Kasia aing ngomong teh teu ngarti keneh wae. Kitu. Sok-sok pikirkeun make logika ta ieu Gusden teh boga perkutut. Cicing ieu mah keur dicontoh ulah sok protes. Teh ieu ajengan perkutut ya. Teu nu boga perkutut. Bisa nyamung jeung manuk, ari manuk jelema. Lain, boga akal. Teu, tapi naha make bisa nyamung diketrek cat cat. War. War. Nya. Aneh, nu teu boga akal bisa nyamung jeung jelema. Nah sia jelema teu nyamung jeung aing, teu pati kaharti aing mah. Bener. Ari jeung manuk bisa ngabest friend, ari jeung guru sia teu bisa nyambung teu kaharti aing mah. Ta eta teh ngaranna kitu. Lamun jalma geus bisa safrekuensi jeung anu lain boga akal, berarti jiwana geus terap di ditu.
Nah anu teu boga akal make bisa jambung chemistry na tuluy ngadunungan kanu bogana diketrek-cetak war war gitu dibukakeun lawang ge henteu kabur ngan mun paeh ku ucing digegel sok keheul bisa tahu orang teh kudu balik pikir nah hanya ari batur jeung sato bisa nyambung nu ngurus ucing nu ngurus domba nu ngurus sapi bisa lalindek bari teu boga akal nah jalma nu boga akal paranti mikir hese lindek dibawa ku jelema deui teh mata ku kira-kira ngurus nu kararieu hararese kurungan siga manuk sugan rada nyamung gitu unggal petekin ser teu kahareuti pisan teu lamun jalma dedeketanana ririunganana jeung ahli-ahli Allah piraku teu bisa jadi ahli Allah teu kahareuti da dedeketanana manuk jeung dununganana bisa ngartieun atuh kahayang dunungan kumaha nah ari urang teu bisa ucing teu boga akal asal dunungan datang nyamperkeun timang di paraban kan urang ku Allah diri sigian teh heubeul sia teh teu lineuk-lineuk kalahanangan dunungan sejen kurang pati waras wa siga kitu teh euy lamun murid-murid kitu teh badak we aya keterangan Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dadawuh siga kieu kullu muridin lam yuhawwil nafsah an ladzadzatid dunya faqad sara dhahkatan lisyaitan saha wae murid anu teu bisa mengkolkeun nafsuna tina kanikmatan dunia tuluy madep kana kanikmatan akhirat beh dituna kana kanikmatan liqaullah panggih jeung Gusti Allah eta teh piseurieun setan jadi setan teh ngaledek atoh kitu seseurian teh jeung setan bunga aing mah nempo nu ngaji nu hayang beunghar teh atoh aing mah cenah berarti kana dunia keneh atoh aing mah meuni bunga jeung setan ningali nu ngaji hayang keneh boga jabatan seseurian setan teh bungah ka cida aduh pikasenengeun pisan cenah nempo jamaah majelis ngaji ngopi perebut MBG aduh meuni sok cenah setan teh wah eta mah atoheun pisan jadi eta teh cocok jeung kahayang setan murid nu bener mah mengkol atuh tina lazazah dunia dunia teh geus dijadikan nikmatan kana hatena nu kapolong teh akhirat hese euy rek kitu teh hese gitu kumaha cenah ajengan ari siga abdi aduh ieu mah da abdi mah mun minangka panyakit mah geus komplikasi wayahna nu komplikasi mah ulah udar-idar ngajedog di rumah sakit sadi kaluarkeunana ku dokter ulah maksa hayang kaluar engke lamun maksa hayang kaluar tina didikan tina urusan dokter kita dokter mere surat pernyataan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka kami tidak ikut bertanggung jawab wayahna nu jadi murid mah cicing jeung guru sing laket can cager mah cicing gering keneh lelempangan ider-ideran jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan cek guru aing teu pipilueun lepas tanggal walar cek bahasa kasana lebok we ku sia tong mamawa aing tah wayahna kudu seseren bener kanu jadi guru teh gugu sagalana da moal aya pandita guru anu kaluar tina taat ka pangeran teu aya adi dasarna puguh mah komo ngahanca kitab sanajan loba ajengan teh nu teu pararuguh wa kitu zaman ayeuna teh loba pisan kitu anu harayang eling tapi mung sarolat teh geuningan kitu loba pisan
nya aing hayang sebenarnya masih gak gitu teh. Ngan teu meunang ku agama kitu ari eling eueuh salatan teh. Hayangna mah aing eling hungkul mung aya salatan. Ngan teu meunang kitu Gus. Wayahna we pasrah urang teh. Ta ieu urang-urang bari jeung gering sarerea termasuk kuring di kieu teh lain hayang naon-naon, hayang cager boga hate. Di mana geus cager mah kabeh karasa ngeunah. Musik almarhum pangresa Abah Cibantar bang nu gering mah sagala pahit. Uyah pahit. Gula pahit. Gitu. Kabeh pahit. Da gering. Boga duit ngeluh. Teu boga duit lengoh jomlo ngeluh. Pas boga pamajikan ngeluh keneh. Teu usaha ngeluh. Geus boga usaha ai sia kahayangna kumaha atuh. Asal lieur. Kitu kieu salah. Lain nyerengeh goblok sia teu mikir. Ieu mah nyegeringnya gelo sia mah. Kacau ieu mah. Sing rada waras. Allahu Akbar. Batak para ulama dadawuh kieu ma aflah wallahi ma aflah illa bi suhbati man aflah. Demi Allah, eueuh jelema nu jadi bagja ti dunya parat nepi ka akhirat sababna hiji reureujeungan jeung ahli bagja ti dunya nepi ka akhirat. Itu wayahna lah leutik-leutikna urang gaul mah jeung tukang ngaji deui nu sejen mah keun bae. Keun bae. Lain geuleuh bisi balik deui kana kahirupan jahiliyah. Gitu kan ayeuna teh keur setengah jahiliyah urang teh ieu teh da geus rada eueuhan meusan mun miluh jeung nupul jahiliyah balik deui urang teh kana jahiliyah. Cici ngerem disebutna teh social distancing. Gayanya Gus euy. Naon tapi Sundana teh aing teu ngarti. Naonnya? Jaga jarak heuh. Jaga jarak. Apal teu urang anu keur latihan mobil kursus. Aya tulisan di tukang teh. Jaga jarak, sedang latihan. Rek nanya ka Akang, adi urang ieu latihan dina hirup teh atawa geus ahli. Jaga jarak sahabakna. Jaga jarak matak pilih-pilih rek gaul teh matak dina hikam dibahasakeun la tashab man la yanhaduka halu wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Cik Ibnu Athaillah mah nu meunang direujeungan hanya dua jelema. Hiji anu nuduhkeun ka Gusti Allah tingkahna, di mana ditempo hayang we ka Allah teh, di mana ditempo eling ka Allah teh, sumanget ka Allahna. Nu kadua nu ngomongna itu ka Gusti Allah. Itu cukup sakitu ku ucap jadi daek ka Allah. Papatahna ku tingkah ningali perilaku daraek ka Allah. Mun manggih jelema nu sifatana siga kitu dua cakelan nu teu manggih tinggalkeun. Cenah ajengan abdi mah manggih teh hiji anu kur ngomong hungkul ka Allah tapi perilakuana mah can pati ka Allah bae lumayan. Batan sia atuh ngomong henteu perilaku henteu gitu. Lumayan. Sakitu oge. Kang ieu teh barang-barang mahal. Ieu teh barang antik kabeh teh. Lamun dina Vespa mah semakin tua semakin mahal. Gitu Pak, mun dina mobil beuki sarua. Jadi beuki kolot teh beuki mahal. Tah ieu ngaranna barang antik. Geus kolot daraek ngaji. Da baheula mah keur ngorat teu ngararaji da murahan pisan atuh. Ayeuna mah aya hargaan barang antik ieu teh dipoles ku si wa teh cas. Takol, usap, dielas, dibor, wah sagarupa. Nu punung aya, nu betah aya, malah anu dipoles loba, nu taramayar loba. Lempeng. Tapi eta teh ciri bahwa orang dipilih ku Allah teh Kang. Eta nu disebut guroba teh. Fatuba lil guroba. Jeung Nabi bagja pisurgaeun jalma
anu jadi gharib, orang-orang aneh. Itu bangsa anu tepuguh kekerutan anak gitu aneh teh. Da batur mah ayeuna saribuk neangan duit. Loba duit meuli anu kabeh dibeli. Bayak duit jual deui nu meunang meuli ti kabeh. Asal lieur hirup teh. Teu boga duit neangan duit. Geus boga beulikeun ka hayang. Geus eueuh di duitna teh dijual nu meunang meuli ka hayang teh kitu. Eta teh konsep daur jeung tasalsul siga kitu teh ngaranna. Muih di dinya ka hayangna teh balik deui ka dinya atawa tasalsul eueuh eureuna ka hayang teh terus. Geus kolot teh lain gara stop. Bilih kaburu Israel datang memanggil kak paeh cilaka. Cilaka. Tubalil ghuraba. Jika Nabi wahum alladzina yasluhun idza fasadan nas. Maranehna nu jadi ghuraba teh orang-orang baik di saat orang lain ruksak. Orang-orang solih di saat orang lain teu solih. Urang ieu teh termasuk batur mah teu ngararaji urang mah ghuraba ieu teh. Ghuraba sanajan hees ngajina bae. Ghuraba anger jalma-jalma aneh sarua ngan surga nage khusus nu hees diditung ke di akhirat teh moal sarua jeung nu hudang wayahna beda fasilitas heueuh wayahna eta mah da bongan di dunya siga kitu kalakuan ge wayahna pisan ulah yang sarua kitu ghuraba. Kudu urang teh atoh ningali jelema bisa sadar tuluy daek ibadah komo beh dituna eling ka Allah da Imam Ali mah didawuhkeun ku Kanjeng Nabi ya Ali la ayyahdiyaqallah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ali aya jelema hiji nu sadar sabab maneh dipapatahan ku maneh tuluy sadar menang hidayah ti Gusti Allah leuwih hade tibatan maneh boga onta beureum. Onta beureum teh onta nu mahal harga namun aya nama kendaraan mah Alphard. Heuh bisi teu nyaho sia ku aing di bejaan Alphard nyaho teu. Heuh bae aing nyaho mah Alphard teh. Wah, sabaraha hargana? Teuing da teu kungsi meuli aing teh teu nyaho. Sabaraha Gus? Kumaha tipe bener jeung kumaha cicilan mun sigana teh kieu ye lamun aya ajengan ngurus hiji santri nepi ka sadar pentingna hirup nepi ka nyaho kawajiban dina hirup naon nu kudu dilaksanakeun alias menang hidayah atohna kudu leuwih atoh tibatan dibere mobil mewah. Lamun ajengan kabita keneh ku mobil mewah teu hade siga kitu teh. Lamun ajengan dibere mobil mewah, dibere kakayaan mentereng tapi muridna teu eucereug kudu leweh eta teh. Aya we hiji jalma teh nu sadar sanajan teu boga nanaon mustika eta teh ngaranna. Teu kudu loba nu ngaji mah. Da ngaragian sampul kitu kudu loba. Saeutik we ragi mah. Tapi haripu. Tah ieu geus hararipu tarareuas keneh. Bisi can diragian hariwang euy. Ari ragi tiis panas. Panas, geus menang cocoban can. Lain nyerengnya bebal sia teh temal kehed. Kalau kumaha ieu teh? Lamun ragi panas bisa ngahipukeun sampeut tuluy amis, teu langsung jadi hipu eta teh digantungkeun heula. Diplastikan meh teu kulaleur, digantung ku lila paroda. Kete geus muji moy ngeunah habis kasak. Ieu ilmu teh sing jadi ragi nasehat teh sing jadi ragi maraneh teh sampeuna. Ngan ari rek diragian wayahna kulitna piceun heula. Kokotorna piceun heula ulah anyar ngarabut tina kebon jug diragian. Atuh mah bener.
proses nepi ka pematangan jadi peuyeum teh wah panjang. Ieu teh meunang ngarabutan tina taneuh-taneuh jalanan. Diampihan ka madrasah, dibersihan ku siwa teh unggal malam robo, wah geus bolokot capek, nu sampo sagede kieu, nu sagede kieu, nu kokotorna pinuh, nu saeutik, tuluy dipesekan kulitna teh sina kapanggih bobodasna, geus kitu karek diauran lagi, meunang ujian, ku diuji ku Allah teh mulai ti dinya tah. Mun geus aya ujian-ujian eta teh sarana pikeun ngaleuleskeun hate urang. Mun teu diuji mah bedegong. Apal Firaun Kang? Apal sadar-sadar teh geus ngelelep dina lautan. Tak ulah ngadaguan ngelelep rek sadar teh. Ulah siga Firaun, cenah ajengan ayeuna marek pasrah geus bangkrut, Firaun siapa? Geus ngelelep karek sadar. Percaya aing ayeuna mah cenah Allah nu ngarizkian teh da kamari mah aing mah rasa nu mampu teh. Pan Firaun geus di dieu teh nyawana amantu bima amanat bihi Banu Israil, aing percaya ayeuna mah ka pangeran nu diimani ku Bani Israil teh bener Allah pangeran teh lain aing. Tah, ketika jalma kasadaranana kudu nunggu heula dilelepkeun ku Allah. Eta teh sapangkat Firaun kondisi batina ngan untungna urang lain ngelelep dina lautan, kesempatan masih keneh tobat kesempatan masih keneh tobat. Matak dina bulan Muharram teh kudu nyieun sejarah urang teh kudu boga histori. Da dina bulan Muharram depan loba sejarah-sejarah histori kajadian-kajadian nu agung dijelaskeun pan meureun ku uwa ge nu urang poho deui teh geuning ting nu mana timimiti ditampa tobat Nabi Adam, tuluy salametna Nabi Nuh, parahuna di Bukit Jud, pan bulan Muharram tanggal 10. Tuluy Nabi Idris diangkat ka langit, tuluy Nabi Ibrahim salamet tina seuneu, Nabi Musa jeung kaum Nabi salewat tina lautan, eta teh pan bulan Muharram. Dijieuna bumi, dijieun langit sagala rupa. Disalametkeunana Nabi Yunus tina jero beuteung laut. Dicageurkeunana Nabi Ayub tina panyakit. Pan bulan Muharram sejarah eta teh, sejarah. Jelema-jalma gitu anu aragung dina bulan-bulan nu agung teh dibere najah, dibere martabah, kasalametan jeung naekna darajat. Eta buktina tadi kajadian-kajadian. Sok cetak sejarah di bulan Muharram teh pokona detik ayeuna. Menit ayeuna aing eureun ngaji. Goblok ari kitu teh. Lain sejarah nu eta. Detik ayeuna, menit ayeuna ngaji aing sapaehna. Bae udud teu boga udud aya siwa ujang tenang, menta aing gitu. Da bageur ieu boga guru teh. Sing siga tah kapungkur para nabi bulan Muharram teh. Naon anu kudu cetak sejarahna? Tobat, ngaji weh tobat teh. Rezeki Imam Ali wa inna khairas syuhur ma tatub fih taubatan nasuha. Sebaik-baikna bulan lain bulan nu hiji 2 terus nepi ka 12. Tapi bulan terbaik ketika anjeun dina bulan eta bisa tobat nasuha ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta bulan terbaik. Mesing Muharraman ge tapi manitiaan tabligh akbar ngan bari nyekek botol. Teu hade. Henteu. Bari ngalalajoanan tabligh akbar pangajian ari HP main judol. Teu hade siga kitu teh. Teu. Da sebaik-baikna bulan lain bulan Muharram, bulan saterusna Safar mulud nepi ka deui Dzulhijjah. Qodan teu. Henteu lain eta. Tapi di mana anjeun bisa tobat dina bulan eta bari tobatna nasuha. Tobat nasuha teh geus teu hayang dosa. Lain eureun dosa, dan nu eureun sok aya hayang keneh. Kunaon bah ayeuna mah geus tara ulin ka jalan sok nangkring biasa ge jeung biduan, geus kolot cenah era. Tobat lain. Teu boga duit gitu.
Nah sia aya nama tarakat teu mabok deui cenah lamung aya nama keuna paru-paru keuna can tobat siga kitu mancan di mana geus teu hayang ningali pidosaeun eta geus tobat nasuha cik ari nempo ping-ping awewe hayang keneh goblok geus males gimana mau bener moal tidak mencetak sejarah baik siga kitu teh henteu sejarah buruk sejarah buruk eureun malingna eureun zinahna geus teu hayang maling teu hayang zina judol eureun pinjol eureun gitu tolol ge eureunan da sarua dosa bodoh teh bisi padakeun bodoh teu dosa lamun bodoh diganyar aing eureun jadi ajengan ayeuna keneh ek belegu we aing buku bener nu bodoh mah cilaka sia teh ampura Kang da mah pesenan uwa ieu mah kudu kieu keheul entong ka uwa ka aing da urang ngebalik puting oge aman ayana sok ikit-ikit eta sebaik-baikna bulan teh di mana urang mangih tobat nasuha duh geus teu hayang ceuk Imam Ghazali mah adamu iradatil qalbi lizunub geus teu hayageun kana dosa teh teu kabita geus teu lamun dina petis mah geus teu ngaruy teu geus eueuh we kadinya ser kadinya teh eueuh kadinya teh kan jalma lamun keur metis giningan petisna mah can katempo tapi letahna geus pinuh ku ciduh eta hayageun kitu uruy gitu di dieu mah di Bandung mah ngaruy hujan ngaruy mah bener iya soalnya aya sastra Sunda sok dicawan teh beak aing kalau mun geus beres teh gitu tamatak benerkeun ajengan ari salah ngomong teh da di akhirat lamun teu dibenerkeun sarua disiksa dibenerkeun benerkeun aya jalma ku petis bisa aya reaksi karena ludah tuh acan katempo petisna mah balik ti panyabaan di jalan keneh syahwat gede pamajikan mah can kadeuleu da curug nu harna mah geus pangheulana hudang atuh aya reaksi aya eueuh reaksi kana hati urang dari Kang Adenge aya pangajian pi jauh-jauh hari mending ser kana hati teh aduh aing hayang buru-buru aya nu kitu mana jelema ku aing kali lamun geus siga kitu hasratna aduh teu kuat uruy kana hati teh aya reaksi alus euy alus lamun diajakan ulin pas ninggal waktu ngaji teh mung aing mung naon mung ngaji aing ulin goblok aya babaturan anu ngajakan ya aing boga duit 5 juta setengah ewang jeung aing 2 juta setengah tapi sia kudu milu ulin aduh jadwal ngaji euy urang mah moal ieu kumaha tuh duit baik aing teh butuh duit mah ngaji paling utama surga gagah ngomongna teh ban Allah patelakoh gagah abul kitu alus tapi lamun barang ditawaran gitu ngaji mah da isuk pake teka aya di piduiteun mah hese tah nu kitu nu bakal pinarakaeun teh siga kitu hese rek alama sadar-sadar teh hese siga kitu mah berat euy berat para ulama teh berat batak teh Kanjeng Nabi babari keneh ngurus onta euy cenah jeung ngurus jelema mah ngurus onta mah talian beheungna gusur ka dieu milu gusur ka ditu milu teuneun di dieu ngagugu aburkeun ka ditu ngagugu eta nyangcangan jelema mah menyeng ka dieu narejal ka ditu bawa kana sobar narejal kana arah bawa kana syukur narejal kana kupur bawa kana akhirat narejal kana dunia bawa ka Allah narejal ka makhluk liur matak kanangan kemah nu kararieu teh gitu hese
Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dawuh siga kieu. Mathalul awliya mathalus sayyadin yastaduna an-nas min afwahis syayatin walau lam yasid al-wali tula umrih illa wahidan lakana qad utiya khairan katsira. Sifatan para wali, gambaran para wali, siga tukang mancing, siga tukang moroan saha, moroan jelema, mancingan saha, mancingan jelema, ngala saha, ngala jelema. Di mana diala, dicokot, dipancingna, tina baham setan. Naon maksudna? Jalma anu keur dina maksiat, keur dirungkup ku setan, keur dirungkup ku hawa nafsu, ku ulama dihanyatkeun hiji-hiji, los tina hawa nafsuna, los tina maksiatna, los tina dorakana, hanyat tina baham setan. Tugasna ajengan ngaji teh ta ieu. Keur ngaluarkeun tina baham-baham setan. Dalam mun teu dipancingan ku ajengan mah kabeh kalakuan teh siga setan. Ngan aya ajengan teh nu teu kuateun mancingna kabawa asup kana baham setan. Kalegleg. Rek nyalametkeun anu takabur jadi milu takabur. Rek nyalametkeun anu dunia kalah jadi kana dunia. Tah eta ngaranna kuat teuing eta mah. Si sato boborowanana kuat teuing laukna nu mancing nu moro lemah celeng ka dinya. Matak sakelas ajengan mah kudu kuat mental segala rupa. Da bedas atuh mawa siga nu karari itu. Urang ge Kang ieu di ditu di Bandung pedas tah aing mah tah jelema-jelema tah di tukang. Nu ti Bandung tiba itu bangsa nu garelo hungkul. Hese diarahkeunana teh. Kalah urang nu kabawa gelo ku si eta. Asli. Da moal aya atuh ngalonyengna ka ajengan moal aya. Goblokna teh moal aya. Nu milu hayang manehanana, nu ngajajanan aing. Sok pikir make otak nu sehat sia teh. Pun dipikir-pikir mah. Anu ngawuruk urang gitu bari ngarokok. Manehna hayang ngarokok nu urang. Edan. Lain kadua mere kaajengan teh. Kalah ngabangsat. Astagfirullahalazim. Lamun teu boga duit, boga hutang ajengan nu mayar. Ajengan nu diinjeuman. Ari sia saha. Berat dikeureueuh we, lumayan sasiereun sabeunyereun kitu. Sugan jadi jalan pi surgaeun meusing edan tuluy ge dikeureueuh ku aing mah. Da ganjaran mah meunang gitu. Ngan sangsara mah heuh aing ge. Teu daekeun beunghar-beunghar. Beah kudu kararitu. Teu kaur boga duit diinjem. Teu kaur senang seutik dipentah. Patak ajengan mah ulah hayang sugih, ulah hayang beunghar, ulah ku harta ku pakat jabatan masing beunghar ku nu aredan. Sing loba umatna jadi loba ganjaranana. Eta wali berjuang ngaluarkeun jelema tina perilaku setan terus kabeh dibawa. Lamun sapanjang hirupna eta wali hanya mendapatkan satu saja ti jelema nu sadar lakana qad utiya khairan katsira. Hade pisan eta teh. Keur naon loba ge ari kabeh me mah. Mending hiji setengah me. Lumayan aya pi jelemaeun setengah deui. Da hese hayang jelema meles mah sia teh. Hampura ya hampura ulah kasinggung. Hampura. Me sia teh sabenerna mah jeung urang teh. Kitu. Lamun urang-urang kalakuanana masih keneh ngagugu hawa nafsu percis kal an'am sato bal huwa ado leuwih hina tibatan sato. Sato mah ngagugu hawa nafsu wajar. Embe macak di mana wae da embe teu boga akal. Kiih teu ngisang da embe. Modal teu cebok da embe. Tara di baju da embe.
na ai jelema gerasok. Matak urang ngaji teh teu kudu jauh-jauh ting hayang pinter ngabedakeun ti embe geus sakitu-kituna. Dawuh embe ka pangajian sok tanyakeun, geus ngalaman wa aya embe mawana soihul ibad. Eueuh Asya. Cek embe teh rek milu muharaman, eueuh. Matak urang mah ngaji tong jauh-jauh ting tujuanna da aing lain embe. Mung aing mah disaruakeun jeung embe, da mah tara ngaji aing marek ngaji. Matak anu tara ngaji ganti ulah ku bahasa jelema. Sok dituluikeun. Sadarajat. Doma sapi munding teu ngaji mah wajar da teu boga akal ieu jelema nu boga akal sapopoe di peci sapopoe di samping malah di kampret diukna di masjid muterkeun tasbih malah muadzin malah imam malah nu qomat manehanana makmum manehanana sorangan di masjid Allah nu sejen. Tapi ketika teu daek ngaji cilaka da cek Imam Ghazali teu kapanggih bener jeung salahna ibadah lamun teu ngaliwatan tolab ilmu. Alus keneh ngaji Kang tibatan wiridan wae teh. Bener, wiridan wae masuk jadi tukang hikmah. Sia teh tuluy masang pelang sia teh. Menerima pasang susuk. Menerima asihan gitu. Lancar pesugihan kabeh entong ngaji. Ai ku ngaji mah pan karasa bodona. Ari ku wiridan masuk rajin maneh teh karasa polontongna rasa aing geus tamat tasbih 20 siki. Ari ku ngaji mah henteu. Matak didoakeun ku abdi sing bada legung saumur hirup. Tapi meh daek ngaji dalamun pinter mah geus kabayang polontongna ieu teh matak belegug wae ge meta waduh. Da iblis teh takabur teh gara-gara ilmu bisi pajarekeun anu ngaji salamet henteu. Teu kullun nas halka itu illal alimun. Kabeh jelema cilaka kecuali jelema ngarti. Jelema ngarti kabeh cilaka kecuali anu amal. Jelema anu amal kabeh cilaka jeung Imam Ghazali kecuali anu ikhlas. Wal mukhlisun ala khatarin azim. Nu ikhlas ge masih keneh dalam khawatir. Aya kekhawatiran kana cilaka. Da selama hirup mungkin maot teh sulh khotimah sanajan muhlisin. Da geuning bar siso ge geuning. Tah kitu. Katro eta ngaranna siga kitu teh. Bar siso ku awewe. Benernya mimitina tah. Ku mabok ongkoh tuluy ngabunuh. Iblis ku pangkat jabatan sabab mung ngarasa kasaingan ku Adam. Ku mau ujugna. Tah siga kitu. Jadi kaji teh cik Ibnu Athaillah mah ilmu nafe nu diteanganana anu cirina dua ngajembarkeun hate kabuka aib hate urang. Eta ilmu mah. Ilmu teh nu diteangan nu sakira-kira atina ngareunah, caang atina, jembar atina, lega atina, ari lega mah asupna naon ge bisa. Nu heureun, nu sagala teu ngeunah teh. Abu Nawas baheula pernah kadatangan jalma anu curhat. Tuluy jeung Abu Nawas solusina hiji, maneh hayang ngeunah mah cenah. Ngukut hayam. Di mana neuneuna Abu Nawas jero imah cenah. Di tengah imah hiji keunjung maneh cenah. Jio, da hayang tenang teh hatena. Geus saminggu laporan deui ka aing cenah. Datang geus saminggu. Cenah sabeuki sumpek cenah katambahan ku hayam hees teh. Sing bener atuh Nawas teh mah ada solusi teh. Sia mah cenah encan. Ieu karek tahap awal cek Abu Nawas teh. Terus kumaha atuh? Ukut me sia cenah hiji weh. Di mana? Eta deukeut hayam teuneun kandangna sarua jieun. Oh siap dah hayang cager. Geus saminggu laporan deui ka aing cenah. Laporan. Asa 2 lipat cenah Abu Nawas ayeuna mah sumpekna teh nya hayam nya embe. Bau teh hayam, bau teh embe. Teu tibra sare teh coba boga masalah. Ieu cicing karek tahap kadua sing teu encan. Nu bener cenah atuh hiji deui. Ngukut onta hiji. Di mana hiji keunjung embe di dinya pasadak-sadak jeung maneh. Da ngagugu hayang cager tapi belegug teh gitu. Digugu we. Atuh angot beuki heureun kabeh di imah teh ambak nu katuluna mah sing balik ge geus nista maja utama. Sia teh ngubaran teh geus ayeuna nu asli ubar. Pikeun onta hiji. Saminggu laporan.
Bisa minggu datang, rada genah cenah aya nama teurin teuing. Naon deui? Piceun domba hayam anggerkeun. Laporan deui geus saminggu teh. Namahan genah 2 lipat cenah. Gunawas? Heuh, hiji deui. Beakeun kabeh jeung hayam-hayamna. Imet balik deui ka kondisi semula. Kumaha ayeuna? Ngemplong cenah. Imah anger teu ngagedean. Teu ngaleutikan. Ku pedah eusi nu diasupkeun jeung dikaluarkeun. Nu matak jadi sumpek jeung teu ngeunahna mah. Da hate mah sakitu-kituna. Nu matak teu ngeunah mah eta hate sia loba ting eusina kehed. Sapuan keluar kira ulah sagala diasupkeun, anak asup, pamajikan asup, diasupan heuh, asupan. Salaki asup, usaha asup, pangkat jabatan asup, pamoyok batur asup, pamuji batur asup, jamaah asup, gitu, follower asup, gitu. Dunungan asup, sawah, mobil, motor, kabeh tek-tek bege asup. MBG tong poho asupkeun kabeh kana hate. Tuman sup kabeh kana hate. Kabeh rek teu sumpek kumaha da eusina ge nu pararawe kabeh. Kan makhluk mah kabeh ge hijab, hahalang keterbukaan hati orang ka Gusti Allah numpuk teuing makhluk dina hate. Kuat lesot-lesotkeun sabang sakitu teh. Prai, lamun teu bisa ngalesotkeun seseren ka ahli Allah menta dilesotkeun sok nyangakeun pangresa hate abdi ku pangresa pangodokeun pangocekeun piceunan nu gorengna cicing tong ka mana-mana nepi ka bersih. Ieu mah miceun sorangan teu bisa. Ngagawekeun ajengan henteu, da gawe ajengan mah kitu. Ngaluarkeun kokotor di hate masyarakat. Matak lamun dicarekan wayahna. Komo nu tara mere rokok-rokok acan mah. Sing rada gede rumasa dicarekan teu da aing bener rumasa tara barang bare wayahna. Ieu mah mere rokok henteu nyarekan teu meunang. Padugi 2 kali ajengan teh atuh minimal bisa nyarekan atuh lah. Jadi jelema teh sadar da aya anu sadar teh bisa diusapan teu. Nabi Musa teh galak, tapi katuturkeun. Nabi Harun teh bager, tapi teu dituturkeun. Iya kurang kumaha galak tingali kekeuretanana oge. Musa kanyebut goblok. Tapi daraek we maraneh teh ngaji. Nah, da sarua goblokna. Daraek. Kalah seserengehan di goblok-goblok teh. Coba lamun ku batur sia di goblok-goblok amak teu? Amak. Daguan sia di pengkolan, naon sia cucu goblok, tapi ku ujang goblok. Wah, nyarenge. Beda goblok ajengan jeung goblok nu lain ajengan. Jeung tirakatna make goblok teh. Beda euy. Beda. Batak wayahna tong petot-petot, cicing jeung ahli-ahli Allah. Yuk sok nyieun sejarah bulan Muharram teh jeun. Gusti abdi marek tobat nasuha teh ayeuna moal daek deui ngalakonan maksiat moal saumur hirup ge rek milu ka ulama. Di mana orang milu ka ulama jelas-jelas hiji barokah kasab bakal datang. 2 pemimpin anu adil bakal dikirim. 3 maut husnul khotimah pasti bakal aya. Tapi lamun ngajauhan ulama pangheulana kasab bakal leungit barokahna, pemimpin zalim bakal dikirim ku Allah, katiluna maut suul khotimah. Tah ieu teh keur ngajaga eta urang teh. Geus ulah hayang ngaji lancar usaha teu kudu. Lancar-lancar teuing reman teh cilaka. Mobil ge kudu aya reman. Hayo ngagas-gaskeun. Beledug teh nubruk. Aduh cenah ajengan digaskeun teh kalah kacau. Ulah di rem sakedeung. Abdi tadi ngalenyepan keur di WC wa bingung urang ti terek nyarita naon da teu ngabayang-bayang naon nu dibahas lah sageuleuyeungna we. Mani heula magrib teh ngeunaheun deui mah Haji Andi nya aya shower segala rupa gitu. Ngan anu teu kan handap eta tah paranti modalna wata diuk teu bisa. Sok tanah bijil angren nagong gitu. Naik tanah rekel sok purti soledad teh nyungsep ka dinya.
eta barang keur mandi tengah hurungkeun shower ditingali anu kabelah kenca hot ya Pak beureum cirina teh nu kakatuhu hot dingin biru tapakuran heueuh bener euy jelema teh dua golongan aya nu kakenca ashabus himal eta bangsa beureum-beureum danger pinarakaeun siga kitu teh panas aya anu kakatuhu mah dipengkolkeun si etana teh gagangkeunana teh tiis kitu. Oh, ieu mah cing teh ahli sawarga ieu mah euy. Teu ngalaman panas-panas neraka, ashabul yamin atawa muqarrabin kitu. Ketengahkeun haneut aya, tiis aya, panas aya, tiis aya, haneut ngaranna. Oh, ieu mah nu ka neraka heula tuluy ka surga ieu mah cing teh. Jelema tilu golongan ningali keran WC teu kaharti aing mah teu coret cai teh anu make shower makan laleutik tapi sumarambah kana saawak-awak anu dina keran mapan gede tapi teu sumarambah kana saawak-awak ditapakuran bener Gusti sing teh ilmu mah aya anu sumarambah ka sarerea sanajan saeutik tapi kaharti kabeh teh aya anu keteranganna mah munda gede hebat kaolna dina kitab nu jilidan tapi jelema ngahulang ieu teh naon bahasa hade wah pokona mah ti mimiti Murwakanti nepi ka Murwakarta kabeh kabapai tapi teu asup ieu mah pan bangsa beledag-beledug sakarepna ngomong tilah paduha teh tapi kaharti ku jelema teh naon kaikhlasan jeung kasolehan nu matak nepi da mah eta da carita mah di mana datang tina ati asup kana ati mun datang tina lisan asup kana ceuli isuk kaluar di dieu batak rek nyarita teh bener-bener diikhlasikeun batak bisi teh kaharti hampura da kuringna kitu ikhlas kalah jeung sirikeun ajengan goblok sama ruk teu dosa sia moyok ajengan bebal kehed pinarakaeun eta teh nu hese teh ikhlas lah bener kajina hese ikhlas teh tah amal teh nu dilakonan ku urang ayeuna kudu bener-bener ditemongkeun sing jarauh tina dunia na pepeujeuh da eta eueuh deui nu ngahalangan urang hese soleh teh hubbud dunya ra'su kulli khati'ah pokokna akarna mun akar aya keneh can dibabat mah jadi deui sirungan deui picin heula etana tong inget wae kana dunia duit kasih siga ulah jadi gara-gara kertas atuh era nu soe kertas nu nyeri hate aing teu pati kaharti soe kertas cuk celak cimata aing meuni cemen ulah jamaah majelis ngaji ngopi mah teu meunang kitu teu meunang ulah haram bingung ku duit teh bisi bajakeun teh haram Kang tanggung jawab anjengan dunya akhirat tanggung jawab haram inget kana dunia mah dititahna ge inget ka Allah lain inget kana dunia gara-gara dunia jelema cilaka teh sok diajar babarengan urang ngalalempeng niat sing bener-bener nepi ka Gusti Allah ku cara ngaleungitkeun pokok panyakitna hikam dadawuh maqalla amalun baraza min qalbin zahid wala kasuru amalun baraza min qalbin ragib teu saeutik alias loba amal hiji jalma lamun timbul tina hate anu zuhud eueuh ketergantungan kana dunia sanajan secara fisik 2 rakaat secara ganjaran mundal leuwih tibatan ribuan rakaat Nabi ka Ibnu Mas'ud dadawuh rakaatani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al-mutahajjidin al-mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmada
2 rakaat saja keluar daripada hati nunggu eueuh cinta dunia, eueuh ketergantungan kana dunia. Siga kitu teh khairun leuwih alus min ibadatil muta'abbidin tibatan ibadah jalma nu aribadah al mujtahidin nu serius dina ibadahna ila akhirid dahri nepi ka saumur hirup selamanya tah henti-henti goreng keneh. Batak nu diomean teh ieu. Yatimkeun boga hate ti sakabeh makhluk ke diampihan hate urang ku Allah ka hadirat Allah nepi ka maqam ma'rifat ngarti kumaha kahayang Allah. Kitu ma'rifat teh kan. Ngarti kumaha kahayang Allah. Da sakabeh perkara nu dibikeun ku Allah ka urang huwa muta'arrifun laka keur ngenalkeun diri Allah teh bahwa Allah nu maparinanana susah perkenalan ti Allah, senang perkenalan ti Allah, meh nyaho saha nu merena. Untung perkenalan ti Allah, rugi perkenalan ti Allah, meh nyaho saha nu merena. Ye aya dikenalkeun ku Allah, Allah nyodorkeun diri hayang kenalan ka urang lewat sesuatu nu dibikeun tarima. Ari ka awewe ngundang-undang hayang kenalan cewek. Dari mana? Mau diantar? Kenalan. Ari ku Allah ditoelan tuluy make paparinanana teu daek wawuh-wawuh ka Allah. Ayo we ngabaliut. Teu kenal ka pangeran teu diajak wawuh. Lantaran hatena masih keneh teu yatim. Mazak para ulama ahli-ahli hakikat ngamaknaan yatim teh lain man mata abuh, lain nu maot bapana. Lamun disato man matat ummuh nu maot inungna. Teh yatim teh di jelema mah nu maot bapana. Nu yatim teh cek ahli hakikat mah man la ta'alluqa fil qalbi bi siwallah atawa bima siwallah. Jalma nu hatena teu pernah aya ketergantungan kasalian ti Allah kosong. Disebutkeun dina Alfiyah Tasawuf Imam Al-Khalwati kida dawuhna wal yatim faqidul mu'in wal yatim faqidul ma'ani. Nu yatim teh nu kosong nu teu boga jalma nu nulungan kana jalan Allah. Eueuh nu ngajak, eueuh nu nyekel, eueuh nu mawa hatena kana jalan Allah. Yatim siga kitu teh teu boga guru. Urang mah boga guru teh teu yatim henteu ngan teu ngagugu siga teu boga guru. Atawa yatim teh nu kosong hatena tina makna tina eusi-eusi ka ma'rifatan ka Gusti Allah, bodoh ka pangeran yatim. Matak kanu yatim kudu deudeuh. Siga urang-urang teh ieu anu hatena teu boga nu ngarahkeun eta teh kadeudeuh para ulama. Si Kanjeng Nabi ana wa kafilul yatim fil jannah kahaten. Kami jeung nu ngadidik nu ngurus nu nanggung jawab ka jalma yatim di surga babarengan siga kieu. Para wali jeung murid-muridna eta teh siga nabi jeung anak yatim diurus ku para wali urang teh. Ngalangkungan ilmuna da hakikatna mah ku Gusti Allah. Itu diurus sina nepi kana jalan hak, sina nepi kana jalan kahadean. Siga kitu ngaranna bakal diampihan ku Gusti Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Hayang diampihan ku Allah kosongkeun atina. Panggihkeun jeung guru ke ku guru dipiceunan ieu ulah, ieu ulah, ieu ulah, ieu ulah. Ieu mah keur maca la ilaha illallah sagala asup. Kan eusina la ilaha illallah teh la ilaha ngabuang nu sajen-sajen illallah ngasupkeun Allah. Simpelna kuring mah kieu Kang pan sok aya gerakan kitu teh diangkat catet kitu nya. Eta mah khusus ahli-ahli thariqah. Gideug jeung ungeuk la ilaha mah. Gideug jeung ungeuk lamun lain Allah gideug mun Allah oke. La ilaha illallah. Itu lamun asup kana ati duit la ilaha embung. Eling ka Allah illallah ungeuk. Tapi untung diganti, wiridanana diganti. Entong. Ideug ungeuk, ulah. Ieu mah eusina lain labarna juk diganti. Entong la ilaha illallah we.
Ngan asal nu asup kana hate lain pangeran, ulah la ilaha lain eta nu diingetan ku urang. Lain eta nu nyantel kana hate urang. Lain eta nu dipikiran ku urang. Saha atuh nu kaingetan nu nyantel kana hate? Illallah, illallah. Bade tuang, bade. Moal tuang. Gitu. Mung. Ai urang nu asup kana hate lamun eling jeung duit nu asup mana? Aing. Lamun keur wirid aya mobil nu asup eling ka Allah mobilna. Ya Allah, omean gidegeun kabehanana. Wungkul urang teh hirup rek supaya eling ka Gusti. Batak guru puring ngabahasakeun hiji bahasa anu katampi ti Mama Gudang Tasikmalaya, Mama yang Syuja'i. Disebutkeun tubadil, ngagantikeun posisi batin urang supaya henteu ka mana-mana. Kieu babasaan pun guru nampi ti Mama Gudang. Tari dituturkeun pek nu teu karep. Dengekeun we heula. Cik guru kuring, Gusti abdi teu pisan-pisan ngagaduhan tingkah pola pangawasa kecuali tingkah pola pangawasa Gusti. Gusti abdi teu pisan-pisan ngagaduhan paningal, panguping, pangucap, pangrasa kecuali panguping, kecuali paningal, panguping, pangucap, pangrasa Gusti. Nu terakhir nu paling puncak Gusti abdi teu pisan-pisan ngagaduhan wujud sareng hirup angin wujud jeung hirup Gusti nepi kana maqam fana ilfana. Las jelema teh teu inget nanaon. Fana teh siga kieu Kang. Teu kontrol ingetan urang teh. Gitu. Teu kontrol siga nu gelo, tapi lain nu gelo teu kontrol. Jadi ngaranna teh hilang kesadaran. Lamun bako ngaranna kontrol kesadaran bako teh. Ayeuna mah teu inget nanaon, siga urang keur ngahulang geuningan aya istilah molotot teu neuleu Kang. Ya. Nu ngaliwat kata ditanya ge hulang, tah eta teh alamat pana. Pana dalam nu kitu teh ngaranna. Asam lambung naik. Teu inget. Hayak nepi urang teh ka dieu. Bayangkeun ku urang ge sakedik ngadongeng. Nabi Yusuf nu sakitu kasepna. Eta awewe orang Mesir nepi ka teu karasa nyeri, diteuk-teuk leungeunna ku sorangan, lain neuk-teukan buah. Jebutna kieu kulna hasya lillah ma hadza basyara. Aing jelema malaikat. In hadza illa malakun karim. Lain jelema nu kieu makasep-kasep teuing mah, malaikat teu karasa nyeri. Nu geus manteng di Allah mah eueuh nyeri. Eueuh nyeri. Leungit duit 20.000 ngan sakitu-kituna udud teu gablek ngahulang. Kunaon bahasa ngahulang bae? Aduh cenah udud teu boga duit sakitu-kitu teh eueuh ting ka mana kulantang kulinting. Ah hese pipanaeun nu kitu mah. Panu nu kitu mah. Cacak-cacak ningali kaindahan Allah nu dititipkeun di Yusuf eta awewe geus poho kana kanyeri. Poho leungeunna kateuk-teuk ngocor getih ge teu gogorowokan. Kumaha lamun ningali kana nur zat Allah nun teu di makhluk dititipkeun eta teh geus siga kitu komo lamun dikasyapkeun, dibukakeun, diputuhkeun, dima'rifatkeun rek siga kumaha ahli-ahli Allah boga kanyeri teu aya Kang teu aya. Urang mah ari ka Allah teu eling, ari ka makhlukna eling. Ulah matak nu ngaji kieu mah geuningan wah sok barareda geus ngaji kieu mah. Usaha tiieun ge nyarengeh. Kes nu gelo teh. Pamajikanna teh datang wah nah salaki abdi ngadadak teu cager cenah ieu teh. Dipare ilmu naon ieu kuwa. Bisa ngeunaheun akang teh nu kadida pasti boga masalah lin. Pasti boga kanyeri, tapi bisa nyerengeh di pengajian eta teh geus fana nu kitu teh. Ngan persenanana leutik kitu. Bener. Da kateuk-teuk hirupna teh ku hutang nu gede. Kateuk-teuk ku cicilan unggal bulan. Kateuk-teuk ku pamajikan adat-adatan. Kateuk-teuk ku usaha tiieun rugi wae. Tapi ngaji bisa seserian les. Kabingung teh serenge borak katak teu karasa udud batu ge dicokot war
Saking ku fana-fana bensin kabawa, udud kabawa, eta teh keur fana, eta teh keur kitu teh. Keun bae antus. Lain bangsa, lain. Keur fana di Allah eta teh kabawa, balik teh jeung mawa pamajikan batur deui. Fana pisan. Eta gitu. Mata ngaji balik mah panti pangajian ngahuleng deui. Turik we. Ai keur ngaji mah barakatakeun bae. Seserian ngeuteunan naon? Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kamakola dono kasino Indo. Tertawa seserian sete dan teu mayar kehead atuh. Zaman ayeuna Gus aya terapi senyum 15 menit keur ngubaran stroke. Dina kaca 15 menit unggal isuk genteung. Eta teh ngalenturkeun saraf Kang. Paling pamajikan edan salaki aing aya stroke cager otaknya insong. Mending dah, aing asa mending stroke cager daripada stroke untuk kalah edan. Tapi bener Kang eta loba medis nu kitu sacobian enjing anu duit teu boga, duit teu boga. Pamajikan adat-adatan tong riweuh geuwat ngangan eunteng. Geuwat gitu. Insyaallah kos nu gelo teh. Prai kana da kuring masuk ningalikeun jelema eta halisna nu kaduh jeung kenca saking ku bingung mika tepung ka disat. Berarti masalah gede pisan eta. Anu tarangna aya 5 tilepan teh blop katempo ngagarendul teh. Ah, gede ieu masalahna cenah. Gede. Da eta teh tola ieu cara kuring ngabarometeran jalma cager jeung henteu. Lamun aya nu ngaji anyar bisa nyarengeh cager. Cager. Lamun aja mengaji anyar datang ka kuring 2 minggu baru dikeneh can cager. Mata lamun datang teh ditanya, geus bisa seuri maneh? Da can cager. Da anu seuri teh jalma anu tenang. Jalma anu tenang nu seuri teh sok alus mana? Seuri wae jeung jamotrot wae. Panggih jeung pamajikan. Assalamualaikum. Hayang monyok pamajikan siga kitu. Atau salaki datang, Assalamualaikum. Muru kusunu. Tapi lamun datang, Assalamualaikum. Aa. Neng, keluarga senyum eta mah. Hoyong tuang sareng naon. Leueut sareng naon. Sia goblok rek nginum naon. Kalah wah. Gitu. Alah geusnya geus 10:30 waanya. Goblok nyapekeun ka ajengan teh. Dosa sia nyapekeun ajengan teh kehead. Dan nu mayar mah lain maneh babalapan teh. Kuring mah paling mung teh. Ari ceurik di majlis talim teh paling mung. Teu kuat ieu mah bangsa-bangsa ditahan era ieu mah. Era kasep-kasep lewe cenah teh. Sabaraha teh hayang ceurik aslina wa ieu sabaraha mah saking ku bunga lain sedih. Bunga kuring mah di kota siga kieu ngaliwatan komplek pan asup teh lain pondok pasantren di hareup teh wa naon merekna teh Perum. Ya sawarga di Perum aing teu kaharti. Ieu teh sawarga ieu da pangajian teh raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Ya di komplek raudhah. Eta tah hebatna Gusti Allah. Ngaji pinuh nepi ka ditu. Tah. Tuluy we kita beres ngaji teh baralik kosong di surga teh eueuh. Aya surga sepi ge kumaha cerita. Sanajan kieu bebentukanana ceuk urang hareureun indallah mah ieu teh raudhah min riyadil jannah.
siga di Raudhah di Madinah sanajan detik indallah mah tetep sawarga paboro-boro kadinya teh tah siga kana paboro-boro na ngaji ieu teh termasukna mungkin cintana urang ka Kanjeng Nabi jeung ka Gusti Allah matak nu yatim cek sapalih para ulama man laisa fi qalbih mahabbatullah wa mahabbatu rasulih nu dina hatena teu boga cinta Allah nu dina hatena teu boga cinta Rasul sebab Rasul teh bapa nu eueuh bapaan teu disebutkeun jalma boga kolot alias yatim. Nabi teh abul makhluqat geus lain abul bashar deui. Abul bashar ongkoh meureun lamun turunan Nabi mah nya abul ruhaniyah ongkoh keur urang mah meureun bapa sacara kejiwaan da ilmu ti anjeunna sok terapan ilmu-ilmu Rasul. Mudah-mudahannya urang sarerea sing diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing nepi ka maot dina tolab ilmu, sing bisa amal bari ikhlas ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hapunten lain teh hayang nyumponan kahayang jamaah tuluy-tuluyan ngan ngagugu hawa nafsu teh teu hade dosa eta teh. Ajengan ge lain teh hayang ngomong tuluy teh da aya per jamna tuh ajengan teh nanaon oge ke kadituna lembur lamun leuwih ti sajam satengah. Mudah-mudahan sanes waktos tiasa tepang muga-muga urang sadayana senantiasa ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ahli-ahli ma'rifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hatur nuhun, hatur punten tina samudaya kalepatan muga-muga kersa ngahapunten kasayan Bapak Ibu sadayana muga-muga digentos ku Allah kalawan balasan nu sampurna amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.